Urang doakeun nu ngajawab salam bari ikhlas jeung ridho, mudah-mudahan cing dipanjangkeun yuswana, masing ditambih-tambih milik rizkina, masing dibabarikeun maotna. Pami nu gaduh hutang, aya nu gaduh hutang? Seueur hampir kabeh geuningan. Amit-amit enggak. Urang doakeun nu gaduh hutang mudah-mudahan anu dihutanganna cing pohoeun. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salamna tarik didoakeun cing lebet syurga. Nu teu ngajawab salam berarti lobahu hulang-hulang aja. Amit-amit urang dieu can ge acan ngaji geus suudon si aja. Rasulullah jeung urang ningang nalika lahir disambut ku para malaikat Allah bari macakeun tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa istighfar. Ari urang keur lahir macan naon ibu? Ngaheujeun nu aya. Komo geuningan sok aya nu kaluarna teh jeung bukur-bukurna. Laras saking ku nyerina. Ningang nalika Rasulullah lahir mah teu karaosnya nyeri beda jeung urang. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding teu nyarora deui. Arapang teh ya. Sok atuh kaluarkeun sorana. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Sabaraha hiji anakna? 6. Kembar 2. Abdi bade naros Bu, ari ngalahirkeun nyeri henteu? Ari hamil eungap henteu? Nah atuh jeung hamil wae si Aceh. Keur hamil mah serba salah Kang, bobo oge. Nyang ngigir teu enakeun, nang karak eungap, nang kuban bisi bucat orokna. Leres. Ripuh keur hamil ripuh, berat, eungap. Ibu-ibu Siti Aminah mah teu karaos nyeri, teu karaos ripuh, teu karaos berat. Ngahamilkeun baginda Rasul teh eta bedana baginda Rasul sareng urang. Jauh Rasul mah mulia, urang mah Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum.